Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang petepang dangu deui dina konten dongeng Sundanya di kanal Capruk Radionet. Anu dina dinten ieu bade naraskeun hanca carios wawales karangan Ki Wangsa. Alhamdulillah anu disarangan ku Mang Caca di dieu. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana? Pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sing disehatkeun sakula wargina, dilancarkeun segala rupi ikhtiarana. Boh bilih aya nu name sumping, alhamdulillah, mangga nyangakeun konten-kontena pamugi katampi supados aya notifikasi ka payuna saperkawis konten anu name medal. Aya saena diklik wae saratan subscribe anu aya dipalih kanapeun katuhu videona. Nah, eta. Carios anu kamari tos dugi kana kaayaan di mana Rustini tos tepang deui sareng Kustama. Kumaha carios salajengna? Kumaha nasibna Ruding nyeratna sareng anu sanesna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang kawita. Dupi amanat engkang kumaha? Maksud teh amanat ti guru engkang kumaha? Rustini megat kalimah. Ya, sakumaha anu disurkeun ti payun. Yen engkang teh teu kedah enggal-enggal nepangan sepuh. Saupama can tepung sareng hiji istri sarta eta pisan pijodohan akang. Kitu amanat anu katampi ku engkang teh sarta anu kedah dilaksanakeun. Namung tisaprak ngalunta ti kampung tetela teu aya anu naros-naros acan. Mung salira we rupina. Salira jodona engkang teh. Duh, sami Kang. Amanat anu katampi ku abdi ge kitu. Sumuhun amanat ti emak teh ya. Saupama parantos tepang sareng jejaka anu nanya, eta pisan lakian hidup kitu saurna teh. Tapi abdi teh masih cangcaya margi engkang teh kapungkur mika palai karatna. Nah kumaha ayeuna Kang? Aduh. Lumawi kantun kahoyongna we wungkurus. Margi parantos kasengker ku amanat. Tembalna bari neuteup. Duh. Nuhun ari kitu mah Kang. Eta anu dipiharap ku diri abdi. Nu ngahanca lengkah beuki lila beuki jauh. Antukna geus anggang ti kota. Kang, kumaha kinten-kintenna upami abdi nguningakeun pamunut ka engkang? Maksa salira bade munut naon? Sumuhun ngestokeun amanatna Ki Samparani. Wireh diri abdi kedah nyuhunkeun di hampura karatna. Kinten-kintenna saluyu sareng manah engkang? Ratna neuteup. Kantenan nyirus. Margi saupama jalmi gaduh kalepatan kasing saha bae. Yakin kedah enggah nyuhunkeun dihapunten. Sakumaha maksad salira eta ge. Nya eta teh hiji contoh jalmi anu tumarima kana kasalahanana. Engkang mah satuju. Tapi kedah kamananya Kang? Margi tos bade subuh kieu, tangtos engkang ge kedah istirahat. Cek Rustini bari neuteup. Kieu we Rus. Supaya saluyu antara engkang sareng salira. Maksud teh sami engkang oge bade nyuhunkeun di hampura karatna. Kalayan samemehna ka ditu urang heula we dipun paman. Sareng senang ngadeheus karatna urang sakentenan ka bumi engkang. Ya kalayan saterasna urang ngadeheus ka sepuhna Nyi Rus kitu. Oh, nya saya pisan Kang. Namung sepuh abdi teh benten sareng kapungkur. Oh, ari eta mah engkang ge ngartos. Sok sanaos teu dikedalkeun. Perkawis kaayaan mah teu mutlak cicingna. Margi teu benten ti alam. Apan aya usum halodo sareng usum hujan. Rupina danget ieu sepuh salira nuju ka tarajang ku musibah.
kanggo engkang sok sanaos sepuh salira robah kaayaan teu sabios-bios nyerus. Sami engkang oge sami teu gaduh. Tembak Kustama beri jongjon ngaleng anu geulis. Siga nama robah pikiran Kustama teh paraboga kaum dangu. Nu tadina teu pati bogoh ka Rustini tapi hari tamah bet jorojoy leuwih nyaah tibatan anu enggeus-enggeus. Pang-pang nama kasurung ku amanat si Aki urang rentang teh. Nu mata Kustama boga kayakinan jero pikirna yen pijodoeun manehna teh nyalintang ti Rustini. Sabalikna pikeun Rustini sarua pada kitu dumeh kauger ku kecapna si emak yen awal akhir baris tepung deui jeung lalaki anu keur diteanganana sarta pijodoeun manehna. Harita kaayaan waktu geus ngagayuh kasubuhnakeun. Di jalan gede geus mimiti rea jalma anu ngadon ka pasar. Rustini jeung Kustama mengkol ka kidul lantaran moal waka nepungan kolotna kajeun milu istirahat bae di amangna nu pernahna di buah batu deket Tugu Parapatan. Jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Kira-kira wanci haneut moyan Kustama jeung Rustini geus nepi ka imah amangna. Kasampak amangna ka karatas ti cai. Kustama kaketrok menang 3 kali. Amangna cengkat, seleuneu nyampeurkeun panto hareup kulutrak pantona dibuka. Hah? Singkus jeung awewe. Halo. Amangna kaget, sarta kituna teh ngahulang jero naker. Gebrug meneutkeun di pantona. Yen. Aya jurik singkus. Cilaka euy. Cilaka yen. Malah jeung jurik awewena. Aduh. Cek salakina rawah riwih awahing ku sieun para wargi kaum dangu. Pantes rek kitu oge, lantaran manehna geus nyahoeun yen Kustama teh geus maot. Malah waktu mula sara oge milu nungkulan. Ih, ari teu teh. Moal nya aya jurik baya kieu. Tetempoan meureun Kang Maah. Tembak pamajikanana teu percaya kana keterangan salakina kitu teh. Bener. Tuh, tempoyen. Piraku akang ngabohong. Sok. Eka kituna teh bari nunjuk kana panto hareup. Yeni buru-buru nyampeurkeun sarta gancang noong tina kaca. Hah? Daknya geuning eta teh si engkus. Nah asaku aneh bet nu maot hirup deui. Duh. Alah aing mah ari disebut riwa ada semua aya nemongan ti beurang riwa mah nya. Cek gerentas hatena sarta bari neudeutkeun deui hordengna. Talanyang manehna lumpat ka jero imah. Ona. Tutupkan panto dapur. Aya jurik si engkus. Puru. Bu Yeni paparentah ka babuna. Kumaha nen? Aya buuk cawig-wig. Tembal Onah nyelengkeung ti dapur. Ih. Hari bi Onah mah dasar torek. Lain buuk cawig-wig ye. Aya jurik si engkus. Alah aya jurik si engkus. Aduh, tobat teuing ka pangeran cilaka sieun dirawu. Aduh, kumaha atuh nen? Sieun bibi mah ring adenge jurik-jurik kitu teh Bi Onah rawah riwih. Cul kana gorenganana talanyang lumpat ka jero imah, sup ka kamarna katampona kalakah nyusup kana tilepan kasur. Ari si Onah kalakah asup ka jero kasur. Ing mah euy. Yen. Kadiekeun isim akang. Buru. Isim Kang? Nya isim, buru. Sim A, sim B, sim C. Lain sim ieu masih. Isim. Oh, sim. Lain isim. Oh, isim. Nya isim sok buru. Anu pamere ti ajengan Japar teh. Buru-buru, cilaka imah urang kaunggahan riwa mah yeuh. Mangkaning sajodo ririwana ge. Salakina paparentah. Ari Kustama jeung Rustini nempo pamolah anu boga imah kitu teh nya silih reret awahing ku kaget. Yeh, nah geuning bet kitu kajadianna Kang? Rustini kageteun. Masalah ya. Aya kejadian anu teu beres Nyi Rus lah. Tapi hayu urang lebat we. Mangga Kang. Rustini ungeuk. Sup maranehna asup ka jero imah. Gek diuk. Ret silih reret. Nyeh imut.
Cakakak kustamanya kakak lantaran teu kuat nahan pisirieun. Dumeh nempo paripolah pribumi. Kang, nabat seri. Ini kunaon seri. Apa nempo polah pribumi? Tapi naon atuh polana da can kacerina naon atuh ye? Ampun ieu mah. Ari engkang. Itu ningali itu tuh. Eta ningali Amang Akang. Emang keur naon? Teu konek Ima Rustini. Mohon. Gila. Urang sidikeun heula. Duh. Lah, nu mana sih? Oh. Atos Kang saya nama samperkeun we Kang. Supados teu katawisna hariwang kitu. Cek Rustini bari neuteup. Kustama cengkat gancang muru ka kamar amangna. Kasampak amangna jeung bibina disimbut ku gulungan kasur. Alah. Mang. Ngarengko kitu siang-siang Era atuh ku tetangga. Nah bet sapertos kieu atuh Jika durusieun kitulah. Nah aya kajantenan naon atuh. Bet bararenten ya ka abdi ya. Mang. Cek Kustama bari neuteup suku amangna anu kekerajetan awahing ku sieun di bebenyeng. Ka ditu, ka Sabrang, ka Palembang, tong deket-deket ka dieu sia. Password, username. Password, username lah. Naon atuh, Mang, aya naon atuh ye udang kalah kabat nyumput siga anu sieun ku abdi kitu ka ditu sing jauh. Tong deket ka dieu ririwa jauh sia Sing jauh. Tong deket-deket ka dieu. Tong deket-deket ka dieu. Tong deket-deket. Ririwa. Tembak Bu Yeni jelengkeung ti jero gulungan kasur. Sorana hawar-hawar. Ngadenge caritaan amangna boh bibina, Kustama ngahajakeun seurina ditarikeun. Caca Marica, Ranjug anu di jero gulungan kasur ting raranjug. Katempona gulungan sur uyak-uyakan. Serta jebod parawari kaum dangunya lantaran Bu Yeni ngawewer kiih bakating ku sieun. Komo biona anu harita nyumput di goah, malah sisi gentong nyumputna teh. Kustama kaparengan asup deui kadinya. Barang ngareret biona nu nyempod, goak mah onah ngagoak bakating ku sieun. Tolong! Bi, kunaon ari bi atuh? Nah teu apa ka kuring? Hur. Ririwa teu meunang asup ka imah. Tapi kajeun lamun bara info hade mah. Nomor porkas, nomor undian, nomor toger sok aja lah. Alah, biona Naon Ririwa, naon? Teu meunang judi teh. Teu meunang toge teh atuh nyaho meureun Kalau ka minta nomor atuh, minta kode deui. Geus ngewa kolot kitu teh. Apaan kuring teh Kustama bi moal nyapoho deui atuh. Apaan kungsi mang meulikeun BH ka bibi. Anu mana? Eta anu gambar kemang-kemang, anu jerona batu kalapa, anu aya kawatan. Poho deui. Anu sabelah gambar kemang-kemang geuningan, anu sabelah deui gambar tangkorak. Inget teu? Gambar kemang. Nya. Anu belah kenca gambar tangkorak. Ieu mah. Kustama seuri lantaran teu kuat nempo pamolah biona anu harita sirahna asup kana liang gentong. Nah apa Raden Kustama matos maot? Nah moal nyebet hirup deui. Masalah ajeun teh Ririwana Den Kustama.
Bionah tetap terpercaya. Tapi awahing kulila mah jorojoy boga hate percaya deui. Antuk Nabi Onah cengkat jung nangtung terus nyamperkeun ka Den Kustama. Laras kitu eta salira teh Den Kustama. Ari si bibi. Kumaha sih? Ya, lamun kuring riwa mah ya meureun suku oge ngangkang moal napak ieu tempo tuh. Apan suku teh napak ieu teh? Ari teh kumaha? Eta naha sih aya kajadian naon bet kieu. Kustama penasaran. Lantaran manehna mah can nyahoeun yen dirina diributkeun maot. Bionah sanggeus percaya mah gek diuk di tengah imah. Kustama oge diuk. Malah Rustini oge nyamperkeun ka dinya gek diuk ngarariung tiluan. Sok kunaon ieu bibi teh bet nyangka kuring maot teh kumaha caritana? Sarta cek saha teh bi Ih. Yo Aden, yo. Ku tante hirup keneh. Manawi teh Aden teh nyawe tos maot. Gusti, nuhun pisan aya Aden salamat mah tada teuing bingahna sepuh salira gra. Bionah olohok sarta hatena bungah. Oh, jadi kitunya bi. Meureun kuring teh diributkeun maot. Palingan atuh bibi nyangka ririwa ka kuring Kumaha Bionah? Den Kustama teh maot. Cek Bu Yeni bari seseleundeun nyamperkeun dituturkeun ku salakina. Kustama gancang cengkat, cong ngajak sasalaman ditema ku Rustini. Geus kitu pok amangna nyarita. Alah, sugan abang teh ririwa sih. Borohanan nyumput dina gulungan kasur abang teh. Cek abangna bari nyeh seuri. Kustama milu seuri, cikikik teh Rustini seuri lantaran nempo buuk Pak Eka rimil ku kapuk. Gancang diusapan ku garwana. Eta rambut ye, meni barodas kieu. Masih leuheung mun salju kitu nya. Ieu mah kalakah kapuk. Ya sok atuh keprukan. Keke ieu bohang seur kieu naon ieu coy. Pan tadi kuring. Pan tadi. Geus balah. Nya syukur we bibi mah. Hari hidup salamat mah. Bu Yeni atoheun. Kegelanan. Kieu sabenerna wah. Bangna amang boga kayakinan yen hidup maut teh. Mang sanyana manyaksian sorangan malah jeung bibi hidup ya. Cek sarerea hidup teh maut. Tapi sanggeus kieu kanyataan saha atuh ari anu dikubur. Bangkaning geus ditahlilan hidup teh. Bet teu kusangka. Pak Eka ngerungkeun halisna awahing kaget pacampur jeung bungah. Jadi abdi teh tos ditahlilan? Kustama penasaran. Nya, nu maca kitu ge. Ge. Ari nyai saha ieu? Sareng anu ti mana? Pak Eka kakara nanya kitu. Pek Rustini ngajawab antare pisan. Sakur anu kaalaman ku dirina dicaritakeun teu mimiti tepung jeung Kustama nepi ka wanci harita ditetek taya pisan anu kaliwat. Tamat nyaritana, Pak Eka katut garwana ungut-ungutan, tandani ngarti kana caritaanana. Nya paingan atuh ari kitu mah gelis. Meureun hidup teh nyorang katunggaraan anu lilana lain membeueusan nya. Laras Rustini ungeuk. Aya untungna keur ibu mah geulis. Salira salamat atuh. Kustama oge salamat tina balai. Bu Yeni detep. Sawangsulna ibu. Abdi teh bingah wireh patepang sareng ibu kalih bapa di dieu. Make jeung nyebat bapa sagala. Mang kitu atawa rek om teu naon kitu lah. Mang we kitu nya. Me genah kadengena. Tembak Pak Eka bari seuri. Mangga geulis Nen dileueut cek beungpeung hadeut keneh ye. Hanaang pangkinten sawewengi naratas jajalaneun. Cek Bionah bari sok nunda cai 3 gelas. Komplit jeung lalawuhna. Sok aing nya Gus. Lapar beureun. Sapuputing lelumpangan bae. Sok kainya. Nyai dileueut sok. Nya, sok nyai raosan geura. Kue apem pamasihan timang abina teh sok ra. Tah ieu
upami iya ya ubi Cilembu ieu teh ti Teh Dewi Rara tah mohon upami eta tah comro eta mah ti Kang Jaki upami eta tah Geus atuh. Sok. Nah, mohon eta Ditampi atuh Mang. Ibi. Rustini kituna teh bari ngarongkong gelasna, kawantu ngarasa hanaang ti tadi keneh. Mangga tuh Kang. Rustini neuteup ka Kustama. nyasok. Da engkang oge hanaang Rus. Tembalna bari ngarongkong gelasna. Rustini jeung Den Kustama jero ngahanca dahareunana katampona bangun anu ponyo nakeranan. Kawantu lapar ti kamari keneh. Da puguh can kararaban sangu saremeh-remeh acan. Sanggeus beteungna teu kekurubukan teuing. Ditema ku obrolan ngaler ngidul ngaguar pangalaman masing-masing. Utamana pangalaman Den Kustama jeung Rustini. Cinekna dina obrolan mangsa harita, Kustama moal kabalik ka kolotna lantaran bisi ngondang keanehan atawa kaget. Nu matak kudu neangan waktu anu hade anu sakira teu matak ngagetkeun ka kolotna. Malah Pak Eka samemeh Kustama nepungan ka kolotna rek manehna anu nepungan sarta rek nepikeun carita atawa kaayaan Kustama. Ya, kitu we Kus. Jadi, wayahna tong waka nepungan Bapak soalna tangtu nimbulkeun kakaget. Sarta leuwih hade lolongkrang sarupa kieu teh jadikeun kasempetan ku hade nya. Maksudna siasat pikeun mantu pihak berwajib. Sabab tadi kadenge kumbang yen engkus dirogahala ku si Ruding batur engkus sorangan ngandung harti ku ayeuna engkus digujurut-gujurut maut teh buah pagawean si Ruding tah jeung batur-baturna. Tah kitu engkus gunakeun kesempatan anu alus kieu teh. Pang-pang namah pikeun ngabongkar kajahatan. Leres. Abdi oge teu acan ngartos pisan Mang. Utamana Bapak tah sareng emak bet percaya kitu wae. Oh, atuh darek teu percaya kumaha Kus. Lantaran pituduh si Ruding teh bener pisan. Jangan pikeun nyidikeun bayit memang hese lantaran geus buruk. Nya bisa jadi Mang. Eta si Ruding pikeun nutupan akal bulusna atawa pikeun nyamunian kalakuan jahatna. Tangtu maranehna ngaroga hala jalma sejen. Anu ceuk maranehanana sangkan dianggap abdi. Kitu rupina Mang. Kustama nyaritana daria. Ya, bisa jadi, bisa. Tembal amangna bari ungut-ungutan. Kedah kumaha atuh abdi ayeuna Mang? Salian kedah ngancerekeun ti dieu. Oge kedah kumaha lalampahan abdi ngecakeun dongengna. Ari engkusnya. Kapan geus beak waktuna? Nyatu. Rupina cag heula para wargi kaum dangu sadayana dongeng wawales karangan Ki Wangsa duwi ka dieu. Cariyos salajengna tah. Mangga teras manco dina ieu acara dongeng anu disarengan ku Mang Caca. Sim kuring teu kendat nada dihapunten kana sagaro pikakirangan sareng kalepatan dina midangkeun dongengna boh bilih aya nu kasabit nami alit asma serta tempat. Sim kuring nada dihapunten eta mah mungkalesan wae sanes kae ngahaja-haja. Mugi-mugi aya hikmah, aya manfaat oge hiburanana utaminanya. Dina tina sakur dongeng anu dipedarkeun. Sim kuring sejamit mundur. Salam baktos kasadayana, wilujeng lelason, wilujeng aktivitas deui. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.